Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami telepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka urusan ngaranna Mang Kege kanyahoan ku sarare. Sok nu penting mah caritakeun we heula aya naon ieu teh. Saur Eyang Haji Pagerjaya neteupna mah langsung bae ka Sumaji. Asa dibere lolongkrang. Sumaji madaradat bae nerangkeun paripola sanaya anu ceuk pamikirna mah kacida biadabna teu boga rasa kamanusaan. tah upami telepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kaparayun sadayana. Bener Eyang, sim geuring teh ngaraos dari do saupami ieu jalma kumpul ngariung ngagabung ka urang. Ari margina ajen inajen kamanusaanana teu parok jeung batur. Manehna teh jahatna ka bina-bina. Pun bojo anu sasatna bebeulahan hate sim geuring, ku manehna dicacampah kahormatanana. Saterasna pun bojo teh ditelasan nepi ka tiwas. Nyuhunkeun ka manang Eyang Haji kana ieu masalah Eyang. Ceuk Sumaji mangaduna maning ngesek-ngesekeun sanaya. Satacan ngawaler Eyang Haji Pagerjaya teh ngareret heula ka Ki Ragapati. Raga, anjeun anu kungsi nitianan paripola ieu kisilah teh. Cing terangkeun deui papangihan anjeun kana tabeatna. Saur Eyang Haji Pagerjaya bari ngareret ka sanaya. Cong atuh Ki Ragapati teh nyembah. Geus kitu torolang nyarita. Pangapunten Eyang. Saupamina sim kuring kirang diten kana ieu perkara. Nyangakeun beheung deg-degen ti korog-gorogeun. Ari samemehna mah anu katitenan ku sim kuring. Ieu jalmi teh gaduh tindak tanduk anu pujieun. Sababaraha kali manehna kabaud kana perjuangan ngalawan musuh-musuh rakyat. Kumbeni diobrot malah syakur anu bilu ka kumbeni. Sabartos baladna begal geni ti leuwih nutug sami diobrot. Saparantos sim kuring gaduh kayakinan yen ieu jalmi teh saihwan sareng urang. Nya ku sim kuring dilaporkeun ka Eyang Haji. Namung hapunten, nyuhunkeun rebu-rebu pangapunten. Tiasa janten aya sawatawis perkara ngeunaan dirina anu ku sim kuring teu katiten. Ceuk Ki Ragapati panjang lebar ngalaporkeun perkara sanaya. Mitra kaum dangu ngadangu eta laporan Eyang Haji Pagerjaya teu heran teu bingung. Nu kabireungeuh ku sararea mah anjeunna teh ukur mesem we. Sanggeus dehem sababaraha kali neme anjeunna nyarios. Hari ningali kumaha kacecupna Ki Sumaji mah tudingan ke dirina teh.
berat ka cida eta teh. Tapi henteu kitu wae urang nu ting jalma teh. Satungtung tacan kabangi buktina. Cing kumaha buktina anu majar ieu jalma jahatna ka bina-bina teh. Saur Eyang Haji Pagerjaya bari neuteup ka Sumaji. Kalawan teu talangke Sumaji ngaluarkeun hiji barang tina cangkengna. Naon eta teh, Sumaji? Ieu teh peso kagungan eta jalma Eyang. Nyaku ieu peso pisan pun bojo ditelasanana teh. Ceuk Sumaji bari nyodorkeun peso diteuneun dina amparan samak. Eyang Haji Pagerjaya ngareret ka sanaya. Kisira. Nya eta teh peso boga anjeun. Tapi dodah mah laras pisan eta teh peso nu sima abdi. Malah salaresna sanes hiji tapi sakembaran. Tah ieu nu hiji deui mah. Ceuk sanaya bari ngasongkeun peso anu hiji deui. Terus milu dijajarkeun sina ngareneng jeung kembaranana. Demi ningali peso sakembaran, boh Sundana, boh Kiragapati sarua reuasna. Eyang, eta teh peso sakembaran kagungan Ki Manggala. Urang teh lawas milarian Ki Manggala. Ayeuna duka di mana ayana. Tapi nah atuh peso sakembaran teh bet aya di batur. Ceuk Sundana. Sagae musim kuring Ki Manggala tara pisah tina peso sakembaran. Kajaba mun manehna berlaya. Ceuk Kiragapati. Sundana neuteub ka sanaya siga nu hayang menta kapastian. Naon pangna peso sakembaran bogana Ki Manggala aya di manehna. Nyaho nu sejen neuteub manehna bari pinuh ku rasa panasaran atuh kapaksa sanaya teh balaka. Henteu lepat saur cariosan Kiragapati peso sakembaran kagungan Ki Manggala aya di sim abdi teh kumargi Ki Manggalana parantos perlaya. Baru kitunya kusaha perlayana? Ceuk Sundana mah direuwaseun pisan. Sanaya ngarenghap manehna kudu malikan deui pangalaman sawatara taun ka tukang. Harita Sunda Kalapa teh pada ngagempur ku para pejuang. Namung pangapunten bilih salah paham ari sim abdi mah harita tujuanna sanes hoyong ngagempur kumpeni. Namung hoyong ngajait nasib kita nu jiwa atanapi Ki Mas Tanu di wewengkon benteng Stad Swiss Sunda Kalapa. Sim abdi tepang sareng Ki Manggala. Ari anjeunna mah dongkap ka Sunda Kalapa teh salian di hoyong ngagempur kumpeni. Oge sakalian hoyong lelasan Ki Mas Tanu. Anu padahal harita teh nuju unggah balewatangan di pangadilan Stad Swiss. Namung sateu acan tiwas. Manehna ninggalan peso sakembaran ka sim abdi. Kitu dongeng nama. Ceuk sanaya panjang lebar. Sanajan teu kabeh dibejakeun. Padahal mah kapan Ki Manggala teh bari jeung mahanan baju zirah segala rupa. Ngan ayeuna mah sina dipapake ku Nyi Rodia. Ayeuna eta bana pusaka anu ku Ki Manggala mah dipake perjuangan. Ari ku sia mah dipake kajahatannya. Sumaji nyelengkeung dati tadi teh manehna mah geus teu bisa nahan amarahna. Mitra kaum dangu dicacampah kitu sanaya mah teu wani ngaladenan. Cicing we saacan aya nu nanya deui mah. Bener Kisira. Eta peso teh geus tiwaskeun bojo Sumaji. Eyang Haji Pagerjaya nalek sanaya. Leres pisaneun. Temal sanaya sajujurna. Ngadenge jawaban sanaya manite didingding gelir teh. Karasana ke Sumaji mah bangun anu nangtang. Atuh amarahna beuki ngagedur bae. Poho di temah wadi, poho di kasopanan. Sumaji teh ganjang cengkat. Geus kitu nubruk sanaya anu keur sila meneko.
habek beget sanaya ditonyokan sababaraha kali cur we getih teh ngucur tina liang irungna diantep we ku sanaya teh sabab manehna mah ngarasa ajrih ka Eyang Haji Pagerjaya. Basa pereup Sumaji rek nyecer deui Eyang Haji Pagerjaya ngoyageun panangana. Piraning kitu awak Sumaji teh manis siga disurungkeun ku tanaga anu kacida badagna. Sumadi ngajeng jehe tur manih hese rek cengkat deui. Sundana, sina diuk eta jalma teh. Bejakeun urang mah teu biasa nyang hareupan masalah ku polah-polah anu nganteur nafsu amarah. Saur Eyang Haji Pagerjaya rada benu ningali talajak Sumaji. Sundana ngangkat awak Sumaji sina cengkat. Geus kitu didiukeun siga ngadiukeun bobonekaan. Atuh Sumaji teh diuk ajeg teu obah-obah. Malah masih gak anu teu bisa ngareret acan. Sanaya mah mani reuwas ditungtungan ku Muji. Tetela Sundana teh lain jalma jore-jore. Sanajan umurna jauh sahanapeun sanaya, tapi pangabisana mah sakitu hebatna. Tadi basa nyengkatkeun awak Sumaji teh jempol leungeun Sundana rada ngadedet kana tonggong Sumaji. Pantesna urat-uratna di dina tonggong Sumaji ngahaja diganggu supaya teu motah teuing. Sanaya kungsi ngadenge cenah di kalangan ahli kadigjayaan aya anu boga ilmu sarupa kitu nyaeta tapis dina ngatur-ngatur urat nadi kaasup sina teu lancar aliran getihna. Lamun aya aliran getih anu dipencet jalma teh bisa lumpuh teu walakaya. Kitu meureun anu kaalaman ku Sumaji harita oge. Sanaya nyusutan getih anu ulageran dina irungna. Karasa nyeri sabenerna mah, tapi mun dibandingkeun jeung ka nyeri dumeh keuna ku fitnah masih kene nyeri ku difitnah deungin. Sanggeus Sumaji jadi lunguh alatan jalan getihna kapenet, Eyang Haji Pagerjaya ngawitan nyowara deui. Ragapati, cik usia terangkeun kejadian naon anu sabenerna tumiba teh. Saur Eyang Haji Pagerjaya ngareret ka Ki Ragapati. Hapunten Eyang, salaresna sim kuring mah mung kalaporan ku pun Sumaji bungkul. Dari menyaksian mah nyapun Sumaji we sorangan Eyang. Temal Ki Ragapati rengkuh. Cing Sundana, talek eta Sumaji. Saur Eyang Haji Pagerjaya teh deui. Sundana geuwat ngadeukeutan Sumaji. Sia bisa cacaritan teu Sumaji? Cek Sundana naliti awak Sumaji anu masih kene ajeg teu obah-obah. Sanajan rada rero, da oyagna bibir henteu pati bebas. Sumaji nyarita. Bukti, aya kita eta jalma jahat teh. Temal Sumaji rero teu puguh. Walah, mun teu ka hati kieu yeuh. Sumaji, mun sia di dieu bisa ngajaga kasopanan, ku aing eta rero teh rek diubaran. Kumaha? Ceuk Sundana. Sumaji ungeuk-ungeukkan maneh atoh leungeun Sundana teh nepak tak-tak Sumaji satakerna. Keplak. Awak Sumaji sakadet netra geus sabihara-sabihari deui. Manehna papalengkingan sabab ngarasa cangkeul awakna teu bisa obah salila-lila. Nuhun Sundana, nuhun pisan kami sager deui. Ceuk Sumaji acong-acongan. Sok atuh cacarita sing balik ayeuna mah. Omong Sundana jadi rada kesel ningali pola Sumaji. Bukti pisan Eyang. Ieu jalma teh geus matenipun bojo.
terus samemehna ngagadabah heula. Cek Sumaji geus tutunyuk deui bae ka sanaya. Poho we kana pangwadi deungeun yen kudu aya kasopanan mah. Bukti eta teh. Cek Sundana. Bukti pisan Sunana. Temal Sumaji mani yakin kadeuleu pisan ku panen sorangan ieu jalma ngagadabah jeung mergasa pamajikan sia. Cek Sundana deui. Tak sanggeus ditanya kitu mah Sumaji teh kalah ngabeb-beb jempe. Kumaha Sumaji? Siapa ngadon jempe geuning? Omong Sundana ngarep-ngarep pijawabeun Sumaji. Rupasa kami teh nyaksian. Ngan basa kami datang ka eta tempat. Kasampak pamajikan kami keur disangke ku ieu jalma. Kitu teh bari pakaianana udar katingali oratna. Ari dina beuteung si Tarsih. Peso boga eta jalma teh nancer pageuh. Aya babasan. Pur kuntul kari tunggul. Lar gagak kari tunggak. Kami mah geus moal neangan jurig nu teu kadeuleu. Ku sabab aya eta jalma nya geus moal saha deui Raja Wisunana. Cek Sumaji keukeuh yakin. Nuding jalma milam pajah teh kudu aya buktina, kudu aya saksina. Ulah dikira-kira ku dipapantes. Cek Sundana. Mitra kaum dangu Sumaji siga anu teu genah dumeh batur asa mang meunangkeun sanaya. Cek hatena Sumaji aya-ae. Saha teh beti balik kieu? Ari nu puguh-puguh jahat rek dibela, ari anu keukeuh peuteukeuh hayang merjuangkeun bebeneran ngadon dicacampah. Cek dina hate Sumaji, Saupami urang sadayana kedah tukuh aya buktina. Atuh kunaon ka ieu jalma mah sarerea mani langsung percaya yen manehna teh henteu mateni Ki Manggala. Maknya urang sarerea mani langsung percaya yen Ki Manggala kitu bae masihan peso sakemaran ka manehna. Piraku sarerea mani percaya kitu wae yen Ki Manggala teh palastra di pangberangan. Kumaha lamun kajadian anu sabenerna mah Ki Manggala teh dipergasa ku manehna. Bari terus ngarebut banda pusakana. Cek Sumaji mani siga anu ngangkrang jeung teu katingali sopan santuna dihareupeun Eyang Haji Pagerjaya. Mitra kaum dangu Kiragapati mah beungeutna manireup geuneuk rai pias ngarasa era ku Eyang Haji Pagerjaya. Keun bae antep we sina nyarita. Sakur jalma di dieu mah dibere waktu. Pikeun ngasongkeun pamandeganana. Soal eta henteu sapamadegan jeung urang montong dianggap musuh montong. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Ku sabab Eyang Haji Pagerjaya parantos nyarios kitu, atuh Sundana anu tadina geus rek nampiling Sumaji teh henteu tulus amek. Ningali ribut-ribut kitu dumeh merkarakeun manehna cong sanaya nyembah ka Eyang Haji Pagerjaya. Pangapunten Eyang, salosna kitu pisan eta cariosan pun Sumaji teh. Nyaeta sagalana kedah katawis buktosna. Atuh, saupami kawidian mah sim abdi teh sateka pola hoyong milari buktosna. Salah sahiji kunci pamuka lawang bebeneran teh saupami sim abdi tiasa nyangkala Ki Kedi urang leuwih nutug. Ari eta jalmi teh tos tianggalna ngintip-ngintip sareng ngadodoho Nyi Tarsih. Nemawi basa wadia barat begal geni ngarurug lemur teh Ki Kedi mah ngiwat Nyi Tarsih. Ku kacangkalakna Ki Kedi tangtos bakal tiasa ngabuktoskeun yen sim abdi teh salos nama ukur katempuhan buntut maung. Ceuk sanaya saenggeus cacarita ka Eyang Haji Pagerjaya. Sanaya ngalieu ka Sumaji. Sumaji, bere kami waktu pikeun nyangkala Ki Kedi. Lamun manehna geus katewak tangtu bakal kanyahoan kajadian anu sabenerna harita. Cek sanaya ka Sumaji.
Ari sumaji maka bireuh ukur tunggul siga anu teu purun ngadengekeunana. Mitra kaum dangu reng sekarumpul sarerea balubar. Kajaba sanaya sabab ku Eyang Haji Pagerjaya ditahan heula. Wayahna, siapa cicing heula di dieu ya? Saur Eyang Haji Pagerjaya. Sanaya ungek, bari nyembah tapi hatena mah ngarasa dagdiglug. Sanaya, awak sia teh kabulan ku papedut hijeung. Ieu mah geus nasibna sia. Kudu ngalaman rupa-rupa pangrobeza. Isuk bage teh oge geura. Bakal aya kajadian anu rongkah leuwih-leuwih tinu bieu. Saur Eyang Haji Pagerjaya ngareurewas kana hate sanaya. Nyuhunkeun kamandangna kumacarana supados sim abdi tiasa nyinggahan eta pangrobeda Eyang. Ceuk sanaya geus juuh deui cipanona. Ngadangu omongan sanaya kitu, Haji Pagerjaya mah ngado nyeleukeuteup gumujeng. Hari sia, kubahnya mikir. Bahasa ku pangeran digubrakeun ka dunya, manusia teh dibakalan ku cocoba. Ari kokoda jeung cocoba teh lain bae ukur kasangsaraan. Sabab kasenangan oge sarua eta teh pangrobeda. Sarua eta teh cocoba ti Gusti. Sakur manusia anu namba ku cocoba teh ukur nandakeun yen urang teh diaku ku pangeran. Diaku pikeun ngeusian ieu dunya. Lamun sia mumul narima cocoba sarua jeung nolak pangasih pangeran. Saur Eyang Haji Pagerjaya masih keneh gumujeng. Kumaha carana malar sim abdi tiasa ngalakonan hirup kalawan jejem Eyang. Akal nama sagala rupa cocoba teh tarima kalawan hate anu jemar. Lamun masiana nada ka pangeran, lain mentah hayang dijauhkeun tina cocoba. Tapi sia kudu nanada malar kuat dina nada rupa-rupa cocoba. Eyang, ulah rengat gali saupami pananya sim abdi janten kapapanjangan. Sok pasongkeun. Eyang, nah hubungan sim abdi sareng Nyi Rodia teh mangrupi cocobi. Mun teu salah mah sia jauh-jauh datang ka dieu teh. Maksudna mah hayang dirapalannya. Ayeuna mah urang pulangkeun heula kana putusan pangeran. Pangeran tos mutuskeun yen sakur manusia diturunkeun ka dunya teh papasangan awewe jeung lalaki. Dah, ku sabab kitu sabarana mah sia gubrak ka dunya teh geus dibekalan ku jodohna. Ngan saha jodoh urang sabenerna? Eta anu masih keneh Rusia teh. Atuh ku sabab kitu dina neangan jodoh teh urang kudu asak-asak nya pipilih. Sabab aya kalana awewe anu geus dipihukum ku urang oge nyatana mah lain jodoh urang. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Eyang, rumaos abdi teh tos nyieun nista. Abdi duaan tos ngalambang sari ngumar birahi jeung Nyi Rodia. Ceuk sanaya mani asawarat nyaritana tapi manehna teu bisa nyumput nyalindungkeun. Ieu teh dosa gede. Sabab sia geus miheulaan putusan pangeran. Anu ngabedakeun manusia jeung sato teh nya dina urusan eta di antarana. Manusia mamun rek sare sagebrug antara awewe jeung lalaki teh kudu ngaliwatan perkawinan anu diatur ku agama.
Jadi lamun sia sare sagebrug malah ngalambang sari jeung awewe nu lain muhrim atunya naon bedana jeung sato dosa eta teh dosa pangcecep-cecepna kanggo Gusti Allah mah nyaeta nangeunna nu milambah jinah. Saur Eyang Haji Pagerjaya, namawi abdi tumorojo ka dieu teh sakawit nama hoyong dirapalan bae sapados abdi duaan sah janten salaki pamajikan Eyang. Soal ayeuna menta dirapalan eta mah ukur nyobadanan pasyaratan yen sia duaan teh geus sah ngahiji tapi anger moal bisa mebus dosa-dosa samemehna. Itu deh. Lamun matina ngalambang sari teh bijil budak. Anger we eta budak teh haram. Sabab dijieuna tina radang jina. Da basakeun dijieuna mah budak teh henteu sah dipilambah ku salaki pamajikan deuleu. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Dosa tuh abdi teh nya. Mun mah tina pola kamari teh ngahasilkeun turunan. Meureun pun anak teh anak jadah nelahana. Montongnya campah budak. Da budak nama teu boga dosa. Nu dosa mah inung bapana deuleu. Atuh kumaha carana sapados abdi tiasa mapus dosa. Anu tos romangsung. Ari ku jalan di rapalan unggul henteu matak ngupus dosa mah Eyang. Jalan nama ku cara tobat. Ku cara tobat dulu. Sanggeus sia duaan jara di salaki pamajikan sok babarengan tobat ka pangeran. Minta dihampura tina dosa-dosa nu geus dipilambah samemeh kawin. Hatur nuhun Eyang. Abdi dipasihan ka mandang. Sareng ubabe kitu masih abdi teh hoyong gara-gara dirapalan. Mun kongang mah dirapalan teh hoyong samemeh yang bajuang Eyang. Ceuk sanaya teu sabar. Ngadangu caritaan sanaya Eyang Haji Pagerjaya ukur mesem bari semu ngahuleng. Ningali paroman Eyang Haji Pagerjaya semu alum. Sanaya heran jeung salempang. Nah, henteu kawidian gitu Eyang. Lain gitu. Tapi kawas cek Eyang disebutkeun tadi ti heula. Awak sia teh manikana katutupan ku papedut hideung. Perjodohan sia teh loba pangrobedana, loba halangan harunganana, cacak mun sia teu miheulaan putusan pangeran mah nyaeta geus kataranyuran ngalambang sari. Hadena bolaikeun bae. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Hate sanaya kacidaga jeung hokna dibere saran sarupa kitu teh. Manehna teu lemek teu nyarek. Ngagugu kumaha teu ngagugu kumaha. Nyari eta mah kumaha sia bae. Da sia anu bakal ngajaranana. Cek Eyang oge jodoh teh bakal dibikeun ka papada jalma ngan sifatna rusia. Nah ieu teh jodoh sia atawa lain. Eyang oge teh apa tuh? Ngan anu ejes aya gambaran anu madak nyangsarakeun keur sia. Tapi nya bek wae kumaha sia. Sababna sakabeh kahirupan teh sabenerna mah anger cocoba. Sing iatna bae dina nyang hareupan cocobana. Saur Eyang Haji Pagerjaya deui. Ari geus kitu mah sanaya teh dititah reureuh heula sabot milu jamaah salat Isya. Mitra kaum dangu balik ka Mandala. Sanaya gewat nepungan Nyi Rodiah. Ari Mandala teh mitra dangu hiji adegan gede. Pernahna rada nyumput di beh lebak.
muncek basa ayeuna mah meureun asrama lah. Kecap Mandala teh biasa digunakan dina zaman Pajajaran. Da baheula mah Mandala teh asrama kaum wiku. Di Mandala teh loba kobong. Aya kobong anu dieusian ku awewe, tapi aya kobong anu dieusian ku lalaki wungkul. Sanaya minta idin ka kapala Mandala awewe pikeun nepungan Nyi Rodiah. Rodiah. Kumaha geus sager? Cek sanaya manika rasa sono pisan. Dume sapoe jeput tetepung jeung Nyi Rodiah. Basa tepung pakaian Nyi Rodiah geus ganti, ayeuna mah manehna teh mamake baju kurung, calana komprang. Pulasna pulas ganola, sirahna oge dibengker ku bengker sirah anu pulas ganola deui. Diteuteup salila-lila. Beget Nyi Rodiah teh munguh matak nyeredet kana hate. Malah cek garentesna sanaya horeng si Rodiah teh geus jadi awewe dewasa ieu mah. Geulis, manis, pantes, kewes. Bagja lalakina anu bisa nyandingkeun manehna mah. Heuh cek hate sanaya. Make semu sirik mun Nyi Rodiah beunang ku batur teh. Poho we padahal salila ieu Nyi Rodiah teh ukur geget ka manehna. Poho we padahal datang ka dieu teh rek menta dirapalan. Hartina Nyi Rodiah teh bakal jadi pamajikanana. Ngan bareng jeung eta lamunan manehna oge jadi inget kana caritaan Eyang Haji Pagerjaya cenah sabudeureun awak manehna teh kana ku papadut hideung. Nah mun aing meunang ke Nyi Rodiah teh bakal tinemu jeung kasangsaraan gitu. Cek hatena sanaya. Nyi Rodiah neuteub leleb jeung imut manis. Basa ningali sanaya muncul teh. Rodiah. Kieu Rodiah. Eyang Haji geus satuju mun urang dirapalan. Malah amang mah hayang peuting ieu we pada salat Isya. Kumaha? Cek sanaya jadi manehna anu teu sabar. Ngadenge omongan sanaya. Mimitina mah Nyi Rodiah teh katemong bunga. Ngan teu lila ti eta cipanona ngadadak juuh. Tang teu we matak heran keur sanaya. Kunaon Nyai? Nyai mung dipihukum ku amang? Sanaya hariwang. Samemeh ngajawab. Nyi Rodiah nyulusupkeun beungeutna kana harigu sanaya. Bari ceurik ngading diut. Nyai, nah make ceurik. Da amang mah moal maksa ari Nyai na teu ridho mah. Cek sanaya bari ngusapan buuk Nyi Rodiah. Lain kitu amang. Lain kitu. Ari geus, naon atuh? Gaur Nyi Rodiah teh ceurik deui mani kanyanyerian. Munguh matak bingung keur sanaya. Bareto ngading dieu teh hayang gewat-gewat dikawin. Ayeuna ngading dieu teh dumeh diajakan kawin. Jadi kudu kumaha tuh. Aing ayeuna teh jadi sarba salah. Omong sanaya dina jero hatena. Sanggeus ditalek pikeun ka sakitu kalina. Kakara Nyi Rodiah waca. Amang, Nyai teh inget kamu Suni. Omong Nyi Rodiah bari ngaguk-guk deui ceurik. Ngadenge kitu sanaya rumengha panjang. Bebay jempling salila-lila. Sanggeus ceurikna rada eureun Nyi Rodiah mimiti nyarita deui. Amang, Nyai teh bungah cita-cita urang tereh tina kanan. Tapi bisa gigireun eta Nyai oge sedih mun inget kamu Suni mah. Peuting mangkukna ambu teh meureun
ngontrol ka urang meureun teu dawaeun urang geus janji pas sini kitu nama atuh pantes. Da kapan kudu nama amang teh Rarabi jeung Ambu lain jeung anakna nyatana Nyai, ceuk Nyi Rodia. Nyarita pinuh ku kasedih jeung kabingung. Nyi Rodia teh kakara nembongkeun kabingung ayeuna padahal ari sanaya mah bingungna teh geus ti jauhna keneh. Bener ucapan Eyang Haji Pagerjaya teh, yen disabudeureun awak sanaya pinuh ku papedut kasusah. Urusan jodoh ge geuning meuni sakieu pabaliutna. Pabaliut loba macetna mitra. Alah macet di mana-mana ya. Enak jika macet kana lalu lintas ya teh. Nya geuning kahirupan sanaya ge ku pabaliutna, loba pabaliutna. Kudu dipiriwitan jigana ieu. Amang teh ari bingung namahna taku Nyai. Tapi amang teh ayeuna mah geus coprek nyokot hiji pilihan. Nyaeta amang teh hayang mihukum Nyai we Rodia. Omong sanaya sorana pinuh ku kana langsa. Ngadenge omongan sanaya sarupa kitu beungeut Nyi Rodia geus nyulusup deui bae kana harigu sanaya. Lila jempling nu kadenge mah ukur ing seureukna Nyi Rodia we. Amang ludeung kitu ngahianat amu Suni. Eta mah geus jadi resikona. Geus jadi resikona Nyai. Temal sanaya masih keneh usapan buuk Nyi Rodia anu omak banyuan. Tapi nah amang milih Nyai teh dumeh nyanyi mika cinta atawa dumeh karunya. Mun sakadar dipikarunya Nyai mah embung. Rek mikarunya mah kaitu we kajalma anu hirupna keur tunggara. Ceuk Nyi Rodia deui siga-siga manehna mah teu ngarasa keur tunggara. Amang mah rek mihukum Nyai teh kusabab mika cinta ka Nyai. Nyai cinta, cinta pisan Nyai. Nyai teh bebeulahan hate amang. Bareta amang teh pan kungsi nyarita kitu ka Ambu Suni. Jadi mana anu bener atuh amang? Ceuk Nyi Rodia cangkat heula. Beungeut sanaya karasa panas. Tetela jalma teh ulah saucap-ucapna. Angot nu aya patalina jeung urusan hate atawa urusan cinta mah. Horeng cinta teh teu sagawaya jeung teu bisa dimomorekeun. Sabab lamun cinta geus dimomorekeun nyalain cinta ngaranna. Contona bae ayeuna geus kasiniran ku Nyi Rodia ucapan anu sarua endahna dibikeunna ka ditu ka dieu. Padahal panda eta mah kalimah cinta kudu dibikeun ka saurang. Nyai ari palebah dieu mah rumasa. Amang teh ukur kahalangan ku Neng Nong. Cager wah mitra hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula enjing diteraskeun deui. Nuhun timang barnanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.